Sore-sore nges aya panggilan, pajarkeun teh mah buru ka dieu cenah yeuh geura cokot jatah THR teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabe. Keheulaan ieu teh samemeh ini kudu dijahitan heula popoean soalna lamun geus ulin sok nancep hese wagiru balik deui. Jadi urang ampihkeun heula we ieu teh sawareh da encan ari garing mah. Bisi we ngadadak aya hujan da mesing cuaca panas ereng-erengan ge. Pan ari cuaca masuk tara kanyahoan nyaho-nyaho aya ngeprul we hujan mesing keur panas oge. Kajen we sawareh-sawareh heula dijahitana ngameh teh lamun misalkan kanyahoan aya hujan ge moal loba teuing jajahitna. Kajabapan pangulinana teh lumayan rada jauh jadi teu bisa lumpat gancang-gancang teuing. Ngan ieu teh nyabakan kasur lipat jeung simbutna mah da baseuh keneh pisan. Maklum atuh da nyiseuh nu kieu mah moal garing sapoeun apana. Jadikeun we antep eta mah moal ka dijahitan. Lebar soalna lumayan aya haneut-haneutan keneh poena. Heueuh ke heula ieu teh nya balik deui kana carita anu tadi. Ieu teh mah dititah wagiru nyokot THR cenah da soalna batur mah geus dicarokot ti kamari keneh. Padahal sabenerna mah oge teu ngarep-ngarepnya menang THR. Tapi alhamdulillah geuning kabagean jatahna. Baraya bieu teh nya samemeh dibere THR teh kalakah dititah nyokot heula deuwegan ieu teh. Lebar cenah soalna para besti mah geus poe kamari nyararokot kalapa ieu teh atawa deuwegan naon kitu nya duka kalapa duka deuwegan pokona nama ieu teh. Nya satilu siki cenah lebar geus lila ngalana tapi eueuh nu nyarokot wae. Baraya ngomong-ngomong ieu teh nya dibere ku obos sakaligus dulur oge sihnya. Obos saha cenah heueuh ieu teh dibere ku obos Aang anu sok sagala bubuahanana teh diala geuning ku urang. Anu kamari nu boga tangkal jamu, rambutan, dongdong. Tah ieu THR anu dibikeunana teh da batur mah geus ti kamari cenah di PHP-keun ka si Cece Ani. Lain geus sagala dibikeun geus dibere THR ongkoh tinggal itu torojol deui tah ieu si obos Aang teh datang deui bari mamangweul karung cenah eusinana teh cau ieu teh tuh tingali geus dibikeunan deui wae ieu masih obos teh nya. Lebar cenah pajarkeun teh eueuh nu ngolahkeun ieu teh cau kiripikeun. Maklum atuh da obos Aang teh kan masih keneh bujangannya baraya. Salah ieu mah duda rasa bujangan we pokona namanya. Jadi si obosna teh henteu boga pamajikan jadi aya naon oge geuninganan meureun hararese rek olahna oge. Nya cenah daripada mubadir lebar mending keneh dibagikeun ka dulur-dulurna. Alhamdulillah tuh mage ieu alhamdulillah kabagean tingali. Pokona nama hatur nuhunnya obos Aang sing kagentosan deui we sagala rupa anu dibikeunan ka urang-urang teh. Pokona nama didaroakeun sing wagiru deui menang jodoh anu soleha anu bageur tur lain anu bisa ngamangpaatkeun hungkulnya. Pokona nama anu bisa narimakeun sagalana we nya sing berkah barokah intina nama. Tadi teh geus disepilnya THR-na jeronana teh aya panta jeung emih 2 alhamdulillah sakieu oge da soalna dulurna obos Aang teh loba pisan. Pokona nama meunang sakieu oge bunga. Ya cauna ieu nama urang bawa tapi rek dipindahkeun heula ieu teh ai kana karung mah garubang teuing. Dieu teh menta keresek we hayang kana keresek mawana. Sugan we asup ngasupkeun kalapa 3 jeung cau sakitu teh. Sugan we daek urang ngiripik engke mah. Mayan ieu aya meureun jang jieunneun eusi keler. Sugan we purun barang gawe nah da geuninganan di imah teh can bogana naon geus deukeut ka lebaran oge. Baraya ieu teh nya da lain jang soranganeun deui ieu mah dibawa we sakalian heula kabeh kumaha. Hayang mah tadina mah diasakeun cau teh ngan padah lila cenah ai cau nu kieu mah. Lamun kudu nungguan asak teh jadi kudu dikiripik nya urang kiripik we da ayeuna mah geus waktuna teh rek ka lebaran. Tah baraya ai ieu mah nya THR-na aya nu can dicokot oge ieu teh sabara urangeun deui cenah oge nya. Ari lolobana mah geus dicarokot sesa sakieun deui cenah. Tenang we eusina mah da sarua kabeh oge teu dibeda-beda. Aduh Gusti ieu nya nyuhun kalapa menikot asa nyeri kana sirah teh. Tapi da kumaha deui rek diais eueuh aisanana ieu teh. Rek dipanggul da teu bisa. Ieu teh jeung kaparenganana teh budak dikalakah ngoyok tu di WC. Keur teh mawa nu berat geura ieu ngagegeroan si Sujanang meni hararesena ampun da. Nyaho ieu teh sirah mah geus teu kuat kakara nepikeun ka dieu oge. Sok hayu burukeun atuh Sujanang ni stating menikot ampun beki-beki teuing kana ngoyok teh padahal mah ongko tadi teh anyar keneh pulang nyalin eta teh.